orang-orang Yahudi para ruasa. Kangjeng Nabi nanya, kunaon make parwasa? Cek orang-orang Yahudi, kami menghormati poe kayak gitu lantaran Kangjeng Nabi Musa Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. teka rasa orang waktu berputar terus sakumaha porosna. Ternyata orang ayeuna geus aya di bulan Muharram. Tanggal hijinan nurutkeun ahli hisab qot'i falak sulam munairin ialah jatuh pada hari Sabtu. Luhur lantaran genep darjah. Jadi kamari tanggal hijina. Kuari berarti tanggal 2. Di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa, yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah di Mekah ke Madinah, barang sumping ke Madinah orang-orang Yahudi para ruasa. Kangjeng Nabi nanya, kunaon make parwasa? Cek orang-orang Yahudi, kami menghormati poe kayak gitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah ya terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram, ianya Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumi kakula leuwih hak batan anjeun lantaran kulama jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Pantak Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni yaum Asyura memeh Ramadan terus aja tadi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi lawaistu lamun kuring hirup datang ka gobilin ila gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasua bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula rek puasa jeung tanggal 9. Tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasua ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka tahun hareup endek puasa tanggal 9. Nantak urang mah disunahkeun 2 hiji tasua nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yaum Asyura. Diturunkan ke bumi ge yaum Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lauk Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kudu dipuateun ka kapal, dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa kumpul-kumpulkeun dikarumpulkeun sesa aya gandum aya korma roti bubuk-bubuk beas dihijikeun aya 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh uyah jadi teu diuyahan ngaranna bubur tanpa garam jadi bubur tiis aju di dalam
tanggal 10 Asyura entak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyah ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinyakeun ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak tahu orang dari kabubur gitu ulah kanyawanku Muhammadiyah be Muhammadiyah nya nggak bidah sih ya ulah pas gitu orang mun di bidah ulah ngomong cicing bae geus antep lah aju beres ngabubur kirimannya kayak gitunya di dahar jangan cenah bubur bidah ye kayak gini tanya tahun hareup ngabubur bidah deui lah ngeunah cek kana tuh Muhammadiyah mah kos gitu pinter kodek Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun sim kuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu sim kuring nu ngaran Husain bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa, gedena pohana. Engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah di berbagai negara 10 Asyura. Nah iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 na poe Senin hareup geus jeung tasuana Minggu puasana 2 poe Minggu jeung Senin tuh acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari waduh mantep jasa teh hiji datang tanggal 10 lajana moal tanggal hijina mah janggeus kamari kaliwat ku harija teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal cek nya kebe tanggal 7 berarti rebo kemis Jumat Sabtu cenah 7 ge moal kebe cenah tanggal 9 10 teu nana 10 ge moal ratu kante teh mah budak sudah teh endeuh moal kade bae ayo baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan ngarasa kolot ini aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon ieu mah kolot aju ngarasa kolot asana aya nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa tuh masyaallah bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham shadaqah bidirhamin as-shadaqatu bidirhamin fi sodakoh sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil lamun urang mah bisa ikhlas teh beuki tinggi ulah dicaritakeun cek Kangjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna tanggal 10 disebut lebaran yatim deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus sabulan Muharram terus bae terus be orang sodakoh istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10 bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu salatahu saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng nasi urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta minum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sataun eta ujianana lalu asa bae pokona lamun urang nyeun kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu ih siapa kumaha sih
ibabari bae tak Allah dibere ya Allah ya Rabb itu ala ayali wahli guys wari mah urang ka kakak ka adik ka mamang ka uwa terus sekitar poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang geus puguh pamajikan jeung anak incu kitu keneh ka dulur ka mamang ka uwa tatangga karabat pokona ku urang dibere poe eta teh geus mah puguh asakna atahna we geus lah naon nu dibutuhkeun ku nya daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pamajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese teh kos kitu eta hese teh lah aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena masyaallah jembar bae aya aya teh kos kitu aya tah tapi sabalik ge aya anu boga duit tapi teu jembar-jembar neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang inum aya jang pake aya pamajikanna teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna masyaallah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah manfaatna kos kitu mending maca sholawat deh tiis kala hate lah ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun beneran teh bu tiduk-duk disusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah jadunya mah geus dibagi ku Gusti ulah sok kahanteman teh nu penting mah salat lohor asar berjamaah masyaallah asana teu hujan ge tarariis Masya Allah jantung tiis teh jantung imah lain pan kapan geus balik tara jam 1 aja geus balik kemana bebonangan mana kempes ban idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salah kira wah idek dah geus asak sangu dah di tempat di warung geus kudu diimah-imah keur nangan duit sing khusuk waduh salah kira aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek masyaallah tuh eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal ka lain lah di babaturan ngajak balik urang balik lah moal emang kunaon kokoprak aya di emang anak kotok itu di kokoprakan eta pan senep eta karajaan teh mantak neangan pamajikan anak mun urang deuk kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap jadi kawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamunnya nak kan kan ngomong gitu sih batu mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eukeur mun ke sugih siap teh ente oh jatuh kakak susah neng susah itu kudu ditanya dibawa susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nah ieu urang nyieun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran neuli hayam geus urang mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sabae nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus tikuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikuari siap-siap bonteng suri buah yang naon cak pamajikan jang ke Senin buruk atuh geus tikuari aya jeung ka Jembaran ayo geus puasa aya terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu mah cerita tentang penganiayaan terhadap janin nu janin tersebut akibat nu dianiayana indungna efek penganiayaan indungna imah ku dicarekan indungna wa imah
ku dipepe ditanggal lindung nawahima diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu keluar borosot janinna ae ieu nu nganiaya kena sanksi guro atau aku obat diobat diberi obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah karena pembunuhan nah ieu termasuk karena pembunuhan janin kena sanksi untuk dokter sok hati-hati sedang hamil ya jadi beri obat sebab besi ke efekna kana janin tuh gitu aya nu ngahaja ngaluarkeun oro macam-macam. Nah ya kan tadi teh ya dijelaskan bahwa janin guru janin ngajinayat janin ngarusak janin nabunuh janin adalah guru naon guru wahya guru teh abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba awamatun atau amat boyongan perang muslim mukmin perang yang kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid awewe nak jadi amal kuari malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teh dibere dahar teh dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam iyalah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah tetapi anehna urang onam jauh lah nu deukeut negara tetangga Mesir nu deukeut negara tetangga Yordan nu deukeut tetangga negara tetangga Qatar kok ieu teh teu peduli amat terus gitulah jalur politik nyana ge nurani nama ceurik orang Mesir ge orang Yordan ge nurani nama ceurik tetapi aya jalur pemisah melalui politik nah ialah politik jahat demokrasi teh kos kitu sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik ngahaja ku Amerika di demokrasi ke nu mantap digempur Irak lantaran can demokrasi supaya demokrasi engkana tersekat-sekat ku demokrasi beda jeung negara Islam Syria lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi ku demokrasi ngakos di urang ku ari agama lemah nae kafir-kafir Yahudi Kristen kitu bae guys ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi aya aturan demokrasi kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan nu kuat makin kuat nu gagah makin gagah nu lemah makin teu berdaya agama makin terus didiskreditkan di pojokan terus nu di orbitkeun teh bangsa budaya kufur terus politik kufur ekonomi kufur urang kuari 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi teu berdaya urang padahal Indonesia mayoritas Islam bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim komo nu DPR nama aya kiai segala rupa kiai segala lain lalagaan Kiai Habib malah tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya karasa aya Habib di DPR ku urang maksud karasa teh lain urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu wakil urang Habib nu aya di ditu karasan teh mengenai tentang agama henteu iyalah demokrasi kieu bae terus betah urang demokrasi terus teu betah ya Allah alam terserah kos kieu di Syria di Irak kuari Yaman geus puguh Palestina sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi anu teu dibere dahar teu dibere nginum paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh ieu teh nu loba pararaeh di jero kang nah sebelah deui mah dibere cuman dialas lah nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap deres kene masih dibere biasana urang membutuhkan 2 liter nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum gitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang sebabnya nama dendam ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah Yahudi terbagi 3 nah iyalah nu aya di Madinah kemudian nu kaluar Mesir nu kaluar ke Eropa
Nah termasuk nuka Amerika panjang mun diceritakan ngan tilu beta nyana kerjasama kuari otomatis kuari teh dendam. Terjadilah seperti itu terus minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa. Sebab lawan sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh geus puguh Amerika geus puguh Eropa jadi Yahudi ngedukung adalah Israel. Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi. Ima pada urang nabe yang ngelandan ngomong teh nya. Ulah bebeja ka batur, ulah bebeja ima pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah. Nya engke ente ngomong di ulah gandeng-gandeng di sarua. Bebeja bae di ulah gandeng-gandeng cak kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi. Kan udah serang ngomong atuh kabeh nyaho tah geus. Pasti taya tinggal urang bisa-bisa nyalametkeun diri lantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Beberes diri urang sing hade akidahna. Sing hade syariatna jang aturan ibadah ka Gusti Allah ke isuk pageto anak urang didik anak urang lain lalagaan dina serangan-serangan teh pohara jasa geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ka DPR geus teu ditanggapi ku DPR mentak wakil urang tinggal wakil cenah aya di ditu kiai di Golkar itu mah kiai gede ragag ditanggal caringin teh tiges le ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang acur sia nyuhan di Golkar acur inting-intingan pancena kiai kitu mah enak bae ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing meuneuh balik bae bor sok balik ka ditu haji hudang eta urang jelema heran teh daek tobat loba asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kajahoan salah nah tapi tidak ngaku tidak ganja tama kieu can kabere bae cenah kieu cibah geus kieu bae bere aing cokot bae duitna aing ka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja di dahar parabkeun ka kotok hap aju kotok berekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh inting-intingan asal kiai geus ka Golkar bae geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak pokona asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona ye cenah ieu kiai hebat jasan deuk hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah supaya tobat majelis teh gede weus ya pondok 2 tingkat weus teu karasa kita ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun hareuseun aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar kemana tuh ka PDI insyaallah sugan dan teu PDI tah deui ngagadil aduh Gusti Allah bagus yeuh batur urang asal kiai ka Golkar teu bisa nyebut cau-cau ieu mah cau kiai bolon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih bulan Muharram masalahna ieu aduh hese jasa ieu saha cun kaluhurkeun agama ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana majelisna bagus nu ngaji pondokna bagus nu ngaji naon hartina tuh maning reod majelisna tapi loba nu ngaji keur can ka Golkar mah masyaallah tak kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi barang asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah kiai Golkar blon je pan kiai kitu mah emang kitu bae mah maksudna supaya sadar ya agama acak-acakan di agama coba contohan nih lagi loba jasa mun diomongan hiji-hiji warau kabeh urang kiai nu ka Golkar wa ya abdun abdi jadi ka Golkar ya hari guru eta hamba wa matun tawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aidi mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nusok dijual abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atuh panabin mah nu diarah teh kan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir mah nu pinclang katuh mal beres jang cerdas di mana
tawalengan sabelah ngaranna ulah nu kitu nu pinter salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orang dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana cidayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di hareupeun Allah bakal diselesaikeun ke Gusti Allah ku hari teu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikeun penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielekeun nu bener dielekeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah ieu jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca bohong hebat jasa kiai muih lagi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wah ini kalau eta wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar teu karasa kudu jana ge adil teh jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah beres mun kurang aya sia maca ayat jujur tah teu ulah omong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khatib nu mantap khatib teh di urang pangheulana ka neraka Lantaran ayat yang tadi baca ku jalan teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah mareta bil adli wa ihsan kita adil pugu sia teh adil ayo ka ditu ka mana jahanam waduh ka jahanam masyarakat khotib ka mana dadah khotib ka jahanam aduh Gusti Allah aku tadi baca kabeh eta basa dunia teh ayat eta mah wasal beres be itu khutbah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah tah kabehan ka masa dunia aju adil henteu ihsan henteu ita'i dzil qurba alit yanha 'anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khatib mentak hampura khatib pangheulana ka neraka jahanam duh cenah aing mah teh jadi khatib lah umumkan Gusya Jumat besok libur aduh Gusti Allah doaku boro-boro libur puguh nya mah hayang tambah deui poe Jumat teh ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat emang kumaha digaji pan ku pemerintah bolon eta sakali khutbah sabaraha duit kan sabaraha duit tuh aja pending mah jasar dibayar bareng nya nyaho bae geus menang ganjaran si aji lah wala sahul nurutkan cegala sama kabulu kabirin kudu ditarima nu kolot ge ngan kolot lam yajid biramin nuntampat ku sebab kolot ikun kolot nama ngan encan katarajangan ku penyakit ikun kan asal geus 65 kali itu siap-siap tah robah henteu 70 geus mulai leng 70 kali itu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu aing isuk can ngadaharna naon kakaren cek ini ieu kudu digantung aki-aki kos kieu geus pamarahan ka ini aing geus ambelalkeun ku sia cenah ieu can diberena naon can ini hari tadi sapiring di mana kotok meureun tah mah dibere deui ku nini di dahar deui sayap deui di blon nepikeun mah kos kieu teh geus beres mana meureun setengah jam geus asak sangu jeut tapi kudu eta kos kitu nah itu ulah kos kitu batu cilaka bo tah batu lain digawe dahar mah dulu ieu keur cerita abdi geus teu meunang pake tumbal janin kos kitu mah lantaran tah mah geus tah mah teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari kieu ceng kolot kalapa teh ai kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyak nanti pohara kalapa kolot mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng dae kayak itu kolot kalapa teman neng lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia cek neng teh sudah teh loba minyakan main buruk atuh mun dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing kolot mah tinggal gitu bae tah ya seperti kiai haji nu ngaraji ka di ngaranna kolot kalapa eta
jadi loba minyakan ngomong ke situ nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imam kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Ustaz tuh gara-gara ngaji jadi pas kieu teu dipake ngaji sekadar koleksi bae di jero hate ganjaran mah meunang ngaji ganjaran doang mantak ngaji pelebah dieu mah ya sanajan HSG masalah yo kieu teh kudu dibejan jeung piangan komo dibejan atuh kerek teu dibejan guys tapi mah masalah ieu mau dinanamkeun sanajan HSG sebab teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar HS mau angel masalah masalah geus mah geus jadi jangan mau permadani aju mawa angel kedeng baik gitu cek bisa jantai memang doa ngaji teu kapake ieu mah SB cara urang Arab gitu so masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek di sisi meureun ieu macan wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah cenah Istaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang lagi giro ni sausidiatin saparo 10 diat ieu datang ka yustaratu disyaratkeun buluguha nyampe na dina harga nyampe na giro gitu giro abid dina harga saparo 10 diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 berapa 10 saparo tina 10 berapa siapa pinter ya budak asa TK ieu ngaji kieu jadi 5 tah nyampe ka dijah tah masalah tah mentek ke fadil huril musim laki gimana tuh 5 onta jadi tegak per 10 diat 5 tak kudu nyampe ke harga 5 onta si abidna jelema Zaid disalangan niayanya sarwiti nuker hamil dianiaya dengan cara disingsinan kemudian keluarlah orok napae atau ditunjuk keluar orok napae atau diobat keluar orok napae nah iya nu menganiaya kudu mayar diat nak separo per 10 diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 berapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah ispain takidat bakal bisa tuh abiro mun abidna ternyata abidna upadi mah kudu mayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha abid amat malaya kajian ku kumaha lainnya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta berapa 75 bener sih masih salah mah asal percaya mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah nah iya kumaha lamun abidna kolot kan kolot murah eta kan nu mahal teh nu mahal kulatara dadang pakena umurna 30 40 50 mahal latara tanagana bagus kene seter kene nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turun teuing mah abid umur 30 abid umur 40 abid umur 50 aya ge umur 80 tapi henteu pikun masalah geus sanajan rada murah hargana kula mah sok inget ieu teh ya dongeng ya aki-aki boga pamajikan murah kabelah dieuna ieu kecerita pikun maksudnya ada kolot kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku papajikan ka dokter antar ke dokter periksa cek dokter dia ini ibu istrinya iya masih muda iya sekarang gini aja ini kakek nanti malam suruh kencing besok air kencingnya air seninya bawa ke sini nanti diperiksa melalui air seni oh ya makasih dok bener Isa memek sare nyana teh kieu aki-aki beres nunggu isu kan cendeun medinya handapeun dipa ari jam 1 pabajikana yang kieu deui sarua teu kuat ai pabajikana keluar sieun teu kagudangkeun salaki gara dege kolot lah ki bae di dinya di nupan urut aki-aki teh tah jadi ka hiji Pak geus bae beres besok-besok berangkat ke dokter mana bu air seninya teu inget ieu dikihan ku nyana ini ka hiji di sini dokter seninya diperiksa barang diperiksa saya kaget cek dokter kenapa suami anda hamil ini dari mana jalannya ya
Sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil. Wah ini ada apa ini? Pemajikan sial cek kiai benar. Bedok gak jangan dimasalahkan, lo pulang aja lah. Bukan begitu, tapi ini jadi masalah ini. Ini jadi masalah ini, ada kakek-kakek hamil ini. Aduh, itu malah lain nyain anu pikun apa majikan teman pikun. Kayak gitu sekarang karena itu. Kata cing ade, aya deui lain kitu tah mah. Ih, sakit ya. Den bae. Ai ditu lain diadap di luar meja. Pemajikan haus di. Masya Allah, cek pemajikan celi, nu kata dina torek jadi muka, irung mararuka, ieu sing nginum naon, bareng cek iki salaki. Obat torek eta nu torek-torek cager eta tadi. Mun teu cager tambah torek. Palilat di batuha, palilat di wakil la yusaratu cek sakal mah la tustaratu teh disyarat. Kudu datang, la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap. Falil akdi qimatuha tetep palil pakdi tetep kanu eueuh hargana bae. Jadi hargana bae lamun abdi eueuh cara diurang saya harga. Nah ieu hargana sabar duit dibikeun ka saya wa hiya li warasatil janin pikeun ahli waris janin. Iyalah ahli waris janin mah berarti indung kemudian sampai ahli waris kumaha biasa ahli waris. Kewajiban anu mayarna ala aqilatil janin. Ka aqilah asobah janin. Wakila cek sagala inta mah fale mun nyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atawa zaid faktor kesengajaan menganiaya di sarwiti ternyata bener-bener hasil menganiayaana sampai ke ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana wal janinul yahudiyu awin nasraniyu wallahu a'lam bissawab.